Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup bagaikan burung ter. Bedulnya, dangdanan mukat moronyo juga gitu. Apa ke berko non segala? Iya mah lain berko Kang, kacamata berko mah geus teu usum. Ah, nyong nyai mah pantasnya make berko juga gitu lain kacamata. Mah nyai geus geulis can Kang? Wah, sok menotorogan barang paket teh. Kamu dinya? Notorogan. Oh, meni can pernah beng muji pamajikan geulis. Iya nyai teh rek reunian PAUD Kang. Reunian PAUD. Batur mah reunian SMP, SMA, kuliahan. Ieu mah reunian PAUD. Aya kene deui jelema nagen. Geus Kang, ulah ngobrol bae, pokona akang ngurus imah, ngurus budak. Bawa kan itu budak mah. Jadi sangka lengoh. Cek batur pajalkeun can buka budak, can buka selaki. Bawa kan itu. Kapan akang ge mun ka mana-mana sok sorangan wae, tara mau budak, komo pamajikan mah. Akang mah lalaki nyi, beda. Ya Kang, di mana-mana ge nu geus rumah tangga mah kudu sarwana, kudu saling. Ka mana-mana ajak pamajikan, ajak budak, Kang. Juga bujangan bae mangkat sosoranganan. Geus lah nyai rek mangkat berang ya. Mata Assalamualaikum. Salam. mata nih gue pak. Heh, kenaon dicicing dirinya tita tadi ngahuhulang wae. Lain digawe siga batur. Akang keur ngalamun nyi. Ngalamun naon gunana? Keur ngalamun nyi. Kumaha lamun urang boga kapal sabelahan? Ari kitu jang naon Kang, hayang boga kapal sabelahan. Kapan ari boga kapal mah nyi, urang bisa keliling dunia. Ka Jerman, ka Paris, ka Amerika, ka Arab, ka Taiwan. Gitu. Dah, sing keliling dunia ogenan jang naon Kang, anu geus puguh mah cicing di kampung. Ngareunah-ngareunah Kang, aman, damai, tentram. Ngadon hayang lelempangan ka negara nu keur perang Kang. Yah. Aman damai tentram gen di kampung. Itu boga duit mah nya aman. Angger be pasea kalah. Lah, sing lelempangan ka negara batur oge ari teu usaha mah anggar we teu boga duit. Yo nyi, akang mah hayang berat duit gen mung gawe hayang gak kieu be cicing. Kieu be bisa keliling dunia. Ngeunah meureun. Aduh. Gerak ka dieu Kang, ka dieu. Naon ieu? Ka dieu rek nyekel. Nyekel naon? Oh, heueuh, akang teh hareeng nya. Arek ti mana datangna duit ari teu digawe mah Kang. Heeh, kapan ieu keur ngahayal nyi kumaha carana sangkan loba duit. Ngahayalna teh lamun peuting keur ngajujubur di luar. Belum ba duit sakarung. Kan tuluy ulin ka mana-mana bisa ke luar negeri. Geus Kang, geus tereh tangange ya. Engke bisi aya sandekala. Derbeng kok kalah kasurupan di dinya. Nanggalkeun. Ukurek ngalamun ngarah menang duit sakarung. Masih maksudna kelasina indit, asup. Aduh bae. Kang, gini nggak Kang teu ngopi? Apa nungguan kita tadi gen nungguan kopi. Sabarnya Kang, kopina teu aya. Can meser? Meser. Mohon ke meser. Kang, alhamdulillahnya euy sanajan urang hirup pas-pasan oge, rumah tangga mah awetnya Kang. Sanajan awet rajat oge nya. Alhamdulillah nyi, urang ripu-ripu gen. Da eta kapan Kang ari dina rumah tangga mah, urang teh kudu saling tepeling, kudu saling mikanyaah. Nah, itu pisan geuning nyai ge paham. Unon kutan tapi nyai sok aya ambakna sakapeung. Pan eta mah nuju hilap Kang. Pan eta mah ngaranna ge bumbu rumah tangga, pan urang ge saling ngahampura. Gitu pisan nyi. Kang, tapi ningali batur mah euy ayeuna loba nu pararegat Kang. Kunaon nya? Ka puguh kumaha eta geuning batur mah jiga kitu. Hooh nyai ge teu paham Kang. Pasea pepegatan. Pasea pepegatan. Kunaon nya Kang? Akang apal teh alesanana? Masalahna teh. Akang apal masalahnya nyi. Naon Kang? 88% lalaki ninggalkeun awewe, masalahna mah ti awewe. Kalakuan awewe teh kawas si Rambo. Persis kau nyai. Tangeunahna bae ngomong. Oh.
Wah, iya geuning kasih rambut. Sok sibuk. Aing Naon deui? Sok sibuk. HP telepon baru tukar dia juga pembisnis bae. lah. Ya, geura. Naon dinya? Hah? Naon di? Kieu pugu Kang. Nyai teh bingung Kang. Bingung kumaha? Babaturan nyai, babaturan ke SD, Heeh. ditelepon teu diangkat, Heeh. di SMS teu dibales Kang. Keheuleun meureun ka nyai. Lah piraku Kang tadi ge tas ulin ti dieu. Kumaha tuh Sugan? Teuing pugu nyai ge bingung euy mun keheul padah naon. Aktif tapi aktif. Nama HP nalin? Aktif Kang. Gara Sugan aya masalah naon di mani keueuh teuing nelponan bae. Pugu genan kieu Kang. Tadi teh ulin isuk-isuk ka dieu heeh. Heeh. Manehna teh balik buru-buru di geroan ku mamahna. Heeh. Permasalahanna naon? Pugu HP-na tinggalin rek di bejaan. Maksudnya ieu nelponna ka mendi atuh. Ari HP-na tinggalin di dieu mah nya pantes ditelepon teu diangkat di WA teu dibuka gen. Lihat beatun ku sorangan asik. Geus mending nyangu ka ditu lah. Ulah kalau mikiran juga kitu. HP babaturan nyai Kang. Kan bengke di teang ieu meureun. Teu teh jual sekalian. Mata Riut asana mikiran HP tinggalin oge. mata nih gue pak. Ayo kalau nyangu. Set set. Aduh, nanaonan di Kang? Akang inget cuman baheula nya keur ngolah euy. Emangna kunaon Kang? Akang baheula kerengoh mah jadi jarkam. Ke ari jarkam teh naon? Jawara kampung. Apa meureun jawara kampung kumaha? Tuh. Tato akang. Kurang sangar wungkul tatona. Baheula mah akang kerja di jarkam mah. 5 urang lawan ku akang sekaligus. Loh, pertanyaan Kang ngomong. Bisinya itu percaya mah nepi ka ayeuna ge inget keneh jurus akang. Pokona keur ngalawan 5an ieu nya kieu. Set set enjok. Tah. Gitu. Nu bener Kang, eta 5 lawan hiji. Bener nye 5 lelet gabe ku akang. Aduh, teu salah ieu mah milih si Akang. Teu sangka si Akang jawara keur ngorana. Terus Kang kumaha Kang? Oh pokona teh nu 5an. Gulung bae kabeh nu 5an eta teh. Eureuna mah cik kumaha cik nih. Pada aya polisi langsung nu 5an bawa kantor polisi. Terus Akang ge dibawa ku polisinya Kang? Entu atuh gengsi dibawa ke polisi mah. Terus Akang dibawa ke mana? Ka rumah sakit ngagoler ripuh. Aing mah risugan teh heueuh preman. Nyungku 5an. Untung teu ngagoler nepi ka paeh oge. Aduh. Cair 4 poe usaha menang 400.000. Aduh. Halo Mah. Mama boga duit teu? Nyelanglah 100 nyai mah. Tadinya Mama. Geus teu boga bumbu mah. Si Akang. Si Akang mah gering mah geus heubeul setruk. Oh, lompangna ge nan diseseret mah. Karunya puguh. Teu jadinya mah. Ayo di mah. setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah. Hanya istri saleha perhiasan dunia. Kang, nyai geus geulis can? Gelis, asli gelis namanya, kurang menarik. Ari hayang Akang kumaha? Ya maksud akang mah penampilanna kawas jaman ayeuna geuning nyi.
Oh, maksud akang mah nyai kudu make celana pondok ami ketempo pingping, kudu make baju orok gitu ami ketempo bujal. Nah, itu kan istri profesional. Jadi kan akang nempona semringah gitu. Yeuh, Kang, ari aurat awewe teh tina tungtung buuk nepi kana tungtung suku. Jadi kudu wajib dituruban, Kang. Akang kan salakina nyi. Jadi ke akang mah keun bae. Heeh, lamun akang hungkul anu ningali. Coba lamun ditingali batur, bujal urang ditingali batur, pingping urang ditingali batur. Akang ridho dih. Akang daek nanggung dorakana. Oh, ge nyanyi. Geus ayeuna mah Kang ulah loba obrol. Kumaha yeuh nyai geus geulis can? Geulis pisan nyi. Geulis. Nya. Dia geranya. Aya naon Kang? Yeuh. Ayeuna kan geus bulan haji. Heeh. Pasti loba nu hajat. Di urang mah sok loba nu nanggap dangdut geuning heuh. Akang rek nyawernya. Lain, sok salah sangka sok suudon bae. Akang rek diajar nyanyi, cuang duet kana panggung jeung nyai. Naon laguna Kang? Gala-gala. Oh, heuh Kang, hayu. Siap? Siap. Ya. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Nyung ulah bareng. Kumaha tuh Kang? Akang heula, engko akang geus nyai asup. Oh. Gitu. Kang, siap. Siap? Siap. Awas ya pemiluan deui. Mau Kang. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Coknya. Ye. Ye. Hui. Asik kalau asup deui ka imah kuku keratihan nyanyi kumaha deh. Iya Kang, pan tadi ge cek Akang beres nyanyi, nyai asup. Nyai salahna di mana? Lain maksud asup ka imah, maksud akang mah. Nyambut atuh akang geus repeh, dulu nyai nyambut gitu. Siap Kang, hampura nyai salah. Siapnya? Siap. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Wilujeng lebat. Apa ku mah maksudnya kalau wilujeng lebat? Nyanyi. Di mendi atuh nyanyi nak geus atuh jadi sok balatihan sorangan. Kang, hampura salah Kang. Ayeuna mah bener Kang, ayo. Garek. Sur sorangan. Lah deui.